Punten Kang, bari tumaros ari bumina Mang Asep Jablay paling mananya? Oh, Asep Jablay. Uang susulan. Wih, aya meureun Kang Gerokona. Kalang Kang, Kang rokok mah aya, tenang we lah. Pokona mah tenang, aya Kang rokok mah. Tah, aya tah Kang rokok mah. Wartosana di parimana bumina Asep Jablay. Mohon kada di susulan da bumina teh nanjak. Tah mudun. Nanjak deui. Asa gua nurupuk wah. Sedih tah susulannya. Antosan sakedap. Bapak, kurang susulan heula si Asep Jablay nya. Tungguan, gak usah ke sana. Asep Jablay ka dieu. Siap. Kali lah Mang Jack. Mana Mang Jack? Bapak, oh si Asep Jablay teh. Jauh cina keur indit. Dan kapendak mah. Teu aya nuju angkat kudu disusulana kana ojek. Ari na mobil mah biasa Kang di susulana. Moal biasa, da jalan teh alit. Ukur motor di sana kana ojek. Oh sok atuh Kang susulan kana ojek. Atosa tua. Nah tadi abi mesen rokok kan di warung bayar angsulna, kami ongkos ojekna. Biar kidung tadi. Itu di warung, pulangan Bang Boy. Ongkosnya. Ya ongkosna. Udah kurang disusulan deh. Oh, disusulan. Boy. Antosannya. Tong lihat teh karunya. Oh. Kali pelan dia. Siap. Nyala mitisannya. Bukan umur nami kisahnya. Ya lama-lama teuing ieu teh. Ya, atuh tos wang susulan aku abi karunya lah disilami. Nya sok atuh susulan. Oh, siap. Abi di dieu nya Oh, siap. Kunaon Kang? Motor aku kena ojek di abi susulan. Atuh kumaha? Kayak wang nambut eta. Abi bade mapawe ka ditu sugana aya motor di ditu. Oh, siap sok atuh. Siapnya. Oh, diantos pisan yo lama teuing. Siap. Ini lasan, aing kesel nungguan. Aing karunya euy. Aku Udah gue. penting cair. Aya buat ngadepo. Mau doraka ya? Neraka sih, tapi lah. Keun we. Ya, dalain aing ieu nu ngabubodona ke Mang Jack. Kalau gua atuh ke bawah tak diokeun bawa duit atuh. Tuh kan. Yeuh, aing depo heula. Deposit dulu. Ari aing kumaha mun aya itu jalma. Urusan sama Bang Doi urusin. Teu kapena kami menulis ke sanggo gobrot ieu nyusulan. Nah, ini kapendak atuh. Luka ka mana di telepon teh aktif. Ya mana leos tanya? Luka abi ge bingung luka di mana kita mana. Alah kumaha tuh Kang? Coba abi rusuh ya teh. Aduh, luka abi kalka. Biar gimana kalka capek, kesel. Coba ieu nya di lambut hayang kacai. Alah, Usuk we nya jantosan mangga eta mah rek. Mangkat we mangga. ayo mah tuh Kang. Geus ah kuring ge disusul we. Oh, nyatu kan. Babi bae kasih heula. Nya susul nya teh nya. Nya sok atunya. Aing mah kalau sasaran salah sasaran kieu nanyakeun ti ka jelema teh. Kalau ka duit urang we copok namun dirasanya. Salah jelema nanyakeun teh ieu mah. Aing mah. Dari lama. Ayo warung sate sabarang kaki. Oh, lakan euy, mahal tuh. Ante na mahal kumaha urang nyosok dari dia. Ayo atuh. Loba polisi euy. Mau kumaha? Mahal atuh kan rame nahar. Loyok cenah aya duit teh. Aya mah kurang kira-kira. Cobaan we, udah murah ieu cenah sate di dieu mah. Sate 30 tusuk. 50 we, 50. Anjir kalau ngatur. Aing mesti kita bicara.
Oh, bubuk suaranya. Siap. Tong nilai ya. Oke. Bapak. Siap. Akuan lah. Kurang duit mama wa. Nah, atuh siapa berdosa kita nyopet kai. Ya, salunya mana? Sate SA Barokah. Memang beunah, selain murah, beunah. Kemana ek bawa salituhan tadi ek bawa pamajikan ka dieu. Rawatnya. Anjir, guna bisa santenanya. Iya ini mah mata geudeun. Mantap pada namanya. Pokoknya mah sate terbaik mah ya di Sumedang sih kana mah ya. Atuh wae kok kita angkat ieu gitu sih. Apa nih tanya? Oh, macam mana nang sudah obat sate. Hiji aja ini yuk. Beli dua. Oh, ayo lieu loba teh. Man, 50 tusuk deui. 50 tusuk deui. Kali bayar heula. Bayar heula. Saya bayar. Tenang. Bayar heula, bayar heula. Heeh, saya mah lagi banyak uang, jangan hariwang atuh. Bayar heula. Kalau mau dibayar. Apa? Tahu kan? Ah, asal modusnya. Mak. Hah? Wanyu beuh, dia loba duitan. Jang, enggak jadi kah? Bayar heula. Gua belum kabur. Jangan gerak. Lain lagi.